nu jadi salaki seperti nyium hajar aswad. Hajar aswad itu komo lamun salakina hideung hajar aswad pisan. Selamat menyaksikan. Doana Bu, Pak doana, wing eket heula. Spray, cairan air putih. Kebiasaan ke di pesantren ieu. Bahkan ayeuna ge osok keneh ieu teh ubar kasurupan. Mun aya nu kasurupan ieu ubarna musim kuring osok dibereh kasurupan. Berarti lamun musim kuring minum ieu euing keur sia teh mainnya keur kasurupan. Alhamdulillah dan saya tidak iklan lagi. Air putih itu air murah bener. Ayolah air putih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ada punya. Mantap. Langsung ada manis-manisnya. Susu. Aduh, Gusti. Su nenen. Uing ditaros ku tatangga, Bu. Ari ustad kunaon cenah eta awak meunikat montok kitu. Atupan ai ustad mah beda sarapanana ujung akang. Isuk-isuk teh susu 2, paha 2, martabak hiji. Saya ngahulah. Diotnya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti susu enak. Alhamdulillah. Satacana urang doakeun ieu tukang sosistem sing asup ka surga jeung sosistemna. Amin ya robbal. Di malam ini kita sedang berkumpul di pengajian. Alhamdulillah. Niatan ku urang ngaos Bu rares teu? Niatan ku urang ngaos Pak rares. Sebab ari ngaos mah leupangna ibadah deukna nyaneutna ngopina ngudutna nunutan cek saha nunutan ibadah. Tapi kan nunutan sama ibadah Gusti met amit.
Leuheung we adi niatan ngaji mah buheuh rese cek ibu teh pas uih ngaos di dieu umi hasil naon eta we cenah eta naon eta we cenah naon oh salaki kudu mere duit gede ka pamajikan bah sebenarnya mah lamun ayeuna ye pamajikan urang ngaraju pamajikan urang menta kewajiban urang eleh urang sasapu salaki kukumah ngepel oge ngobehan nyangu oge tah dunia terbalik kabeh ku lalaki ku salaki sebenarnya ngan aya we qanilatun kudu bakti kanu jadi salah pamajikan kudu bakti ka salak cek salaki kumahan cek salaki empel nya empeh cek salaki seusehan nya seuseuh gitu bu uih di dieu surga teu kudu jauh-jauh ibu mandangan surga balik salaki Jumatan cium osok tara kurcing pamaik jeung aing tapi heuh balik Jumatan cium surga satu kali ciuman kepada suami surga satu surga dua kali ciuman dua surga tiga kali ciuman tiga hayang loba surgana betot ku sia pipina osok gitu Pak osok isi urang osok tara gitu ai naon pagawean sia tuh ya lamun hayang menang pahala nyum hajar aswad pamajikan mah teu kudu jauh-jauh hajar aswad aya di imah cium balik Jumatan balik gawe cium tarangna nu jadi salaki seperti nyium hajar aswad itu komo lamun salakina hideung hajar aswad pisan eta masuk gitu Pak lamun uih damel caroge sambut geus ngajega weh urang teh tah nu jadi bojo nalawang pantong nyambut caroge uih damel osok tara di wae aing pek entos aya di hareupeun buka sapatuna osok udah tara make sapatu pan buka sapatuna buka kaos kakina buka calanana buka dasina masuk tara dewa ya ini nusok-osok naon atunya nosok naon atuh dangdan osok ngajemput suami dangdan osok tara tuh cara kaonangan sih mah kaonangan mau budak pipa gitu note wardah pano wardah nage ojo eta bedak naon bedak wardah glowing hargana sabaraha 60.000 siapa wardah pan eueuh cenah wardah nage Ustad gampang nu murah pipa pakekeun keur salaki mah berkah ibadah
boga bedak pipa-pipa na balur kabeh apa cenah teu boga pipa na ge paralon sasakalian teu boga cenah paralon ge tarigu kadinya teh bodas dipen sing medok ya biasa orang teh menghadapi salaki sing medok teu boga cenah dipen ge sipuhan teu boga domba ting mah make minyak atuh sing seungit secara keonangan beak sabotol make minyak tukang ojek oge mereka kelepek ke minyak seungit ayeuna mah sunah keur salaki minyak seungit teh meuli pangmahana ge puas bener teu Pak da keur urang bener teu ka Sabangka Marina tempelkeun kadinya kana awak oh bener teu semprot-semprot ke minyak teh basing loba pusatna bau osok gitu Pak osok pemajikan dangdan nyambut urang osok tara dege ke satar tersangka tara cenah maneh teh rek iraha ngabagiakeun salaki atuh puguh ieu masalaki balik capek gawe teh nya boga pamajikan teu ngabubungah boboro di dangdan nyambut salaki ya Allah buuk cupang camping dibengkeut ku kabel geura buuk sabari make sarung salakina kitu ge dibengkeut ku tali rapia mesti ari kutang ngampre sabelah ai nyambut udang sare tadinya pas udang sare namrid aing mah pas kana lawang patut tepan nyambut salaki atuh pugue cek salaki da teh pamajikan aing atau kuntilanak cing atuh ayeuna dangdang ibu asup ka surga teres teh ayeuna mah wayahna isukan tamal ke disukan ya mulai isukan balik salaki gawe cek urang teh Hajar Aswad karakterangna eta teh pipina surga paling cek salakina teh nah cenahnya indungna geus muludan teh ngadadak gelo cenah